الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro nah henteu ningali anjeun napi upami ningali tafsiran kamari nah teu dugi ilmu anjeun ilal malai kahiji jamaah kahiji golongan ail jamaati tegasna kahiji jamaah mimbani Israila ti golongan Bani Israil mimba di mauti Musa ti sabadana maut Kanjeng Nabi Musa ae ila qissatihim tegasna naha teu uninga anjeun kana kisahna ieu Bani Israil wa khabarihim jeung kana beritana ieu Bani Israil id qalu dina nalika ngaromong ieu Bani Israil teh li nabiyyin ka hiji nabi lahum anu diutus ka itu Bani Israil wa ari itu nabi teh eta Samuel Nabi Samuel namanya nabi ib'ats geura ngutus anjeun akim tegasna ngadegkeun anjeun lana keur abdi sadaya malikan ka hiji raja nuqatil anu bisa perang abdi sadaya ma'ahu sartana itu malik fisabilillahi di jalan Allah tantazimu anu nyusun anu narima tersusun bihi ku itu malik naon kalimatuna kalimah urang sadaya wa narji'u jeung bisa balik abdi sadaya ilaihi ka itu malik qala ngawaler saha annabiyyu nabi lahum ka itu Bani Israel hal asaitum naha boa-boa aranjeun kabeh bil fathi kalau difatahkeun dibaca asaitum wal kasri atau jeung dikasrahkeun asitu ing kutiba lamun bae geus diwajibkeun alaikum ka aranjeun kabeh naon alqitalu perang alla tuqatilu eta henteu daek perang aranjeun khobarun cenah ari lapad alla tuqatilu eta jadi khobar lapad asa wal istifhamu jeung ari istifham eta litaqriri tawaqqu'i pikeun netepkeun makna ngarep-ngarep biha kalawan lapad asa. Qalu maka ngajarawab itu Bani Israil wama lana wama jeung ari naon lana nu manfaatkeun abdi sadaya ala nuqatila yen henteu milu perang abdi sadaya fisabilillahi di jalan Allah wa qad ukhrijna jeung nyata geus ngusir ka abdi sadaya
min diarina ti lembur urang sadaya wa abnaina sareng anak-anak abdi sadaya bisa bihim kudi tahanna itu abnaina wa qatlihim jeung ku dibunuhna itu abnaina wa qad fa'ala jeung nyata geus migawe bihim ka itu abna za atanapi bihim ka itu Bani Israil zalika kana itu ukhrijna teh saha kaum Jalut kaumna Mang Jalut Jalut aila mani'a tegasna moal anu ngahalangan lana ka abdi minhu tina itu perang tina qatil ma'awujudi muqtadihi sarta ayana nu narik-narik kana perang. Qala ngadawuh Allah taala falamma kutiba alaihimul qital samang-samangsa geus diwajibkeun alaihim ka Bani Israil non alqitalu perang tawallau ngabalalieur itu Bani Israil teh anhu tina perang wajabana jeung pada borangan itu Bani Israil teh illa qalilan kajaba saeutik minhum ti Bani Israil wahum ari-ari qalil teh eta alladzina jalma-jalma abbaru anu milu ngaraliwat itu ladzina annaharo kana walungan ma'a Tolut sartana Tolut kama sacarakeun katerangan sayati nu bakal datang itu emak wallahu jari Allah ta'alimun dat anu uninga bizzalimina ka jalma-jalma nu darolim kabeh pamujazihim maka bakal ngabales Allah ka itu kaum dolimin wasa'ala sareng nyuhunkeun saha nabi-nabi robbahu ka pangeran ieu nabi irsala malikin kana ngutusna hiji raja pajabahu mangka ngaijabah rob yaitu nabi ila irsali Tolut kana ngutusna raja Tolut waqala sareng ngadawuh lahum ka Bani Israil saha nabiyuhum nabiina Bani Israil teh innallaha sanyana Allah eta qad ba'atsa nyata geus ngutus Allah lakum keur aranjeun Toluta ka ki Tolut malikan jadi raja qalu mangka ngaromong urang Bani Israil anna kumaha kaifa tegasna kumaha yakunu bukti lahu eta tetep ka Tolut al mulku ari kerajaan alaina ngawasa abdi sadaya wa nahnu sedengkeun ari abdi sadaya eta haqqul lebih berhak bil mulki kana karajaanna kana kekuasaan minhu tibatan itu ki Tolut li annahu karna sanyana Tolut eta laisa lain itu Tolut mah eta min sibtil mamlakati turunan raja wala nubuwati jeung lain turunan nabi wa kana jeung bukti itu Tolut eta dabagon tukang nyamak kulit auraian atau tukang ngangon walam yu'ta jeung ti pasihan itu Tolut saatan kana kajembaran minal mali tina harta yastainu anu bisa ngabantu ngalap bantuan si Tolut biha kalawan itu saah ala iqamatil mulki kana ngadegkeun karajaan qala ngawaler sa nabiyyu nabi lahum ka itu Bani Israil innallaha sayastuna Allah eta istofahu geus milih Allah ka itu Tolut ikhtarahu tegasna geus milih Allahu ka Tolut lidzalika pikeun jadi raja alaikum ka aranjeun kabeh wazadahu jeung tos nambihan Allah ka Tolut bastotan kana kajembaran saatan tegasna kana kajembaran fil ilmi dina ilmu wal jismi jeung dina jisim dina tubuh wa kana jeung bukti itu Tolut eta alama Bani Israil pang pinter-pinterna di antara Bani Israil yauma idzin dina poe harita wa ajmalahum jeung pangkasep-kasepna we panggaya-gayana naonana khuluqon dedeg pangadegna kholqon dedeg pangadegna wallahu jeung ari Allah eta yuti sok maparinan Allah mulkahu kana karajaan Allah teh man ka jalma yasha'u anu ngarsakeun Allah ka eman itaahu tegasna mah maparinan Allah ka itu si eman la tirada teu meunang aya nu protes teu bisa anu protes alhi ka Gusti Allah wallahu jeung ari Allah eta wasiun dat anu jembar naon padluhu padolna Allah alimun tur dat anu uninga biman ka jalma huwa anu ari eman eta ahlun jadi ahlina lahu kana itu mulku
Waqala lahum nabiyuhum. Panjang teuing. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kasempatan ieu urang sadayana dipaparinan hiji kisah, hiji ayat ditiwarang nafakuran kana hiji kisah zaman Bani Israel. Alam taro ilal mala'i mim Bani Israila. Anaos orang sadaya henteu ngalaman hirup di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa. Tapi dah dicarioskeun ku Allah dina Al-Qur'an. Maka orang wajib yakin percaya karena naon nu didugikeun dina Al-Qur'an. Ari nu teu didugikeun dina Al-Qur'an mah nami-namina sejarah. Kadang-kadang sejarah mah sangat terpengaruhi dengan kepentingan ahli sejarawan gitu. Ari Al-Qur'an mah Allah ulah disebut sejarawan. Itunya. Sebab Allah ngadugikeun wahyu ka Kanjeng Nabi aya karaguan dina lebet Al-Qur'an mah. Sanajan sejarah nu didugikeunana dina Al-Qur'an, yang upami sejarah nu didugikeun sanes dina Al-Qur'an pantas bener jeung salahna. Tapi sejarah nu didugikeun dina Al-Qur'an pasti laresna. Sareng urang berkewajiban kangge ngeunteung kana sejarah nu didugikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Alam taro ilal mala'i mim Bani Israil. Nah teu pernah ningalian, teu pernah ngemutan, nah teu dugi ka anjeun ilmu tentang kisah hiji jamaah di Bani Israil mimba di mauti Musa sabada wafatna Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Idh qalu linabiyillahum. Waktu itu setelah Nabi Musa ngantunkeun, Allah ngirim kata Nabi ngutus hiji nabi nu mana ieu nabi teh kurang populer ari di urang mah. Dina hartos ieu nabi teh da teu kalebet nabi anu 25. Nabi na teh namina Samuel. Itunya Nabi Samuel. Ieu teh ikhtilaf tenaganya upami dina Ibnu Katsir mah aya nu nyebat Samuel, aya nu nyebat Samun ieu. Samun teh Samson teh upami kantos bae yang nguping Samson anu kuat teh tubuhna kan anu gagah eta. Nah ieu rupi-rupi aya nu nyebat Samuel, aya nu Samson gitu. Samun teh. Jadi ari zaman Nabi Musa itu zaman sebelum Nabi Daud. Ya. Jadi ti Nabi Musa ka Nabi Daud teh 1000 tahun cenah teh. Tangan ti Nabi Musa ka Nabi Daud teh upami dina urutan Nabi anu 25-nya. Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Aya Harun sareng Zulkifli padahal di dieu teh reuteum aya seueur nabi. Sanes Harun sareng Zulkifli wungkul. Di antawisna aya Nabi Samuel. Nah ini nu kurang ka kuninga. Itunya. Nah Zulkifli Harun heula nya. Aya Harun masih sakurun sareng Nabi Musa. Margi tiasa dibilang Nabi Harun mah sebagai juru bicara. Dan Nabi Musa mah cadel nyariosna gara-gara nuju horoknya. Ngadahar naon? Ruhak teh, ruhaknya. Ruhak. Nah, jadi cadel lidahna teh. Nah, sehingga seringkali dibantosan ku Nabi Harun. Pas Nabi Harun teh langsung dina sejarah anu 25 nabi mah Nabi Zulkifli teh ya. Padahal aya para nabi di dinya teh 1000 tahun jarakna. Jarak 1000 tahun. Aya pirang-pirang nabi di dinya di antawisna ieu nu muncul teh Nabi Samuel setelah kematian Nabi Musa alaihi salam. Eta kaum Bani Israil nyarios ka Nabi Samuel ib'ats lana malikan. Dicarioskeun bahwa orang-orang Bani Israel nu aya di daerah Palestina itunya kenging hantaman, kenging jajahan anu sangat luar biasa ti kaum Jalut waktu saritanya. Jadi
aya hiji raja nu berkuasa sangat ono nominate biadab lah. Jadi kaum Bani Israel teh dibantai. Sehingga ya kaum Bani Israel memohon kepada Nabi gitunya, hoyong pangnunjukkeun seorang raja gitunya, hoyong pangangkatkeun hiji raja nu tiasa mimpin perang, nu mimpin Bani Israel tiasa perang fisabilillah bahasana. Jadi asal usulnya mah tina penjajahan gitu, tapi tiasa dikategorikan fisabilillah. Anu mawi aya istilah NU nu disebat naon jihad lan sanes naon jihad ginian anu ti Nahdlatul Ulama ketika dirapatkeun para ulama ya sadayana dikempelkeun. Jadi eta teh para ulama ahli fikih, ulama ahli sufi heula cenah ieu mun ngalawan Belanda cinta tanah air kalebet jihad henteu. Da ieu arahna sanes perang agama ieu kitu nya. Nah seperti ieu disebutkan fisabilillah padahal asal usulnya sanes perang agama sanes. Ya, jadi memerangi penjajahan nu ngajajah ka tanah air, penjajahan terhadap kemanusiaan, apakah ngalawan fisabilillah? Ternyata kalebet fisabilillah. Revolusi akhlak, resolusi jihad. Aduh, emang lain ngebantuan. Ya. Resolusi jihad deh ya. Jadi itu kan hasil ijtihad para ulama. Ya. Setelah sok upami ku urang di emuatan atuh dina sejarah 350 tahun ya dijajah teh. Loh kenapa? Kakara muncul ide gagasan pikeun ngalawan. Naon sababna salaresna? Karena memang mereka tidak merasa baheula bangsa Indonesia teu ngarasa dijajah, sugan teu dijajah ya teh. Ya tuh dicandakan pajegna gitunya, ekonomina, budayana, sugan teh lain bentuk penjajahan awalnya. Karasa sote ketika sudah aya agresi kakara karasa oh ieu mah fisik. Itu kakara oh iya teh urang teh dijajah, disimpulkeun atuh hari kitu mah urang teh dijajah teh geus 350 tahun. Itunya. Jadi anu perang nama perang fisik anyar-anyar geus ka dieu aya agresi Belanda kesekian gitu. Dari sebetulna mah nya punten-punten mungkin ayeuna bangsa urang teu ngarasa dijajah ya. Teu ngarasa dijajah. Bobo isukan begitu meletus tentara Sararipit misalkan geus mulai action aya agresi kakara kurang teh disimpulkan oh berarti tiba heula urang teh dijajah. Tah sapertos kitu. Dan tidak mungkin atau penjajahan sampai ke ratusan tahun orang tuh sadar-sadar lamun uhun eta berbentuk fisik. Nah seperti itulah. Ya ogenan ieu mah tos kana fisik penindasan oleh kaum Jalut terhadap Bani Israel umat Nabi Musa. Da Nabi Musa ngantunkeun satu kurun waktu sarita mah nu dipimpin ku Nabi Harun sempat lurus. Luruskan eta acan aya macam-macam teh acan. Atas kadituna ngacalaprak ya termasuk pimpinan umat anu dipimpin ku Nabi Samuel teh ya. Jadi hasakali deui ieu kaum Bani Israel karena merasa dirinya tos dijajah lah rupa-rupa penindasan maka ngadua nyarios ka nabina piwarang ngangkat nunjuk hiji raja anu bisa mimpin perang. Tantadimu bihi kalimatuna lah nu bisa ngabariskeun ya, nyusun para tentara, nyusun kekuatan, tik pangnunjukkeun saha si komandan perangna ya, panglimana. Mawaler Nabi da uningaeun kitu nya. Jaku masih ari kejiwaan orang Israel. Hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Cenah kitu nya. Gitu mang. Engke teh kuring hanas ngadoa mun ceuk bahasa urang mah ka Allah nyuhunkeun isarah saha nu kira-kira pantas jadi komandan perang ke hanas ku kuring diangkat hiji komandan hiji panglima tuluy aya kewajiban panggilan perang ke maneh teu daek perang na ge teu hayang gitu ketika diwajibkeun ya unikna kewajiban
berperang itu sami jeung kewajiban saum. Ya, lapan kutiba henteu in wujiba henteu. Lamun bae ditetepkeun kutiba tu bahasana. Jadi upami dina tafsiran kapungkur Al-Baqarah dina ngeunaan bab saum. Jadi lamun aya kewajiban ditulis ku lapan kutiba jika salat kita bamaukuta ya, kutiba atawa saum kutiba alaikumus siyam. Tuluy ya genan kutiba alaikumul qital. Jadi lamun urang teu ngalaksanakeun kewajiban eta heg teu dilaksanakeun. Setiap kewajiban anu dimimitian ku kutiba mah pasti beresiko dunia jeung akhirat eta kada. Di dunyana bakal karasa pokona mah. Di akhirat kan tenan bakal disiksa. Kutiba mah kitu resikona. Jalma tara salat moal di akhirat unggul karasana teh. Di dunia we kalau karasa. Ya moal tenang hirupna moal raos lah moal nyaman hirupna genan. Rumah tanggana panas bukan mah teu tara salat mah. Itu nu tara puasa bakal karasa eta teh di dunia keneh ogenan. Ya, jalma nu tara puasa pan ari nu sok puasa mah sok haus dahaga. Tapi suka dina sakaratul maut jalma nu purah puasa moal dahaga. Sabalik nu tara puasa wayahna takop nu tara puasa salila-lila bakal ngarasa panas jeung dahagana dina nalika sakaratul maut. Bakal karasa di dunia keneh komo di akhirat. Nah, termasuk perang gitu. Aya panggilan perang ya. Dimimitian ku kutiba perang jihad fisabilillah mah. Ketika jalmi kalah ka nyumput pak bakal ayang ke balasan ti Allah di dunia keneh bakal rugi. Di zaman Kanjeng Nabi wae jalma nu teu ngiring perang teu ditaros ku Kanjeng Nabi. Teu ditaros ku pejabat panaman, teu gempeur, teu ditaros ku Kanjeng Nabi mah Gusti eta teh. Asa kiamat alam dunya. Ya, aya tiluan jalmi nu ku Kanjeng Nabi teu ditaros pada tinggalin teu ngiring perang. Ya, dengan berbagai macam alasan. Abi mah alasanna kieu Gusti. Ternyata ku Kanjeng Nabi diantep we da lain eta. Kanjeng Nabi uningaeun alasan nu sabenerna mah embung teu purun sieun. Tungtungna mah disedak-sedak teh laras Gusti abi teh sieun. Pan dihukum ku Kanjeng Nabi teu ditaros-taros. Kitu nya. Nah, ieu ge kitu saur Nabi Samuel teh nya ngawaler ka urang Bani Israil. Jika teh hanas kuring ngadoa minta petunjuk ka Allah. Tuluy kuring teh ngaeskaan saha nu jadi rajana di dieu. Tuluy wa aya waktuna perang ditetapkeun ku Allah. Kata maneh arembung perang. Itu cenah ge. Qalu wa malana alla nuqatil fi sabilillah. Ngajarawabna teh pinter. Gusti teu aya alasan pikeun abdi kanggo teu perang. Ya. Moal dugi ka abi mundur tina perang. Naon sababna? Abi teh geus teu kuat qad ukhrijna min diarina. Abdi teh jalmi nu terusir kitu nya. Ti lembur abi diusir. Wa abnaina putra-putra abi ditarahan tuh, di penjara, bahkan anu dibunuh. Ya, anu disaresakeun mah cenah ge istri-istri nu keur hamil eta mah teu dikukumaha. Kudu kabeh genan disiksa nu budak ngarora diperkosa dan lain sebagainya. Nah, wa qad fa'ala bihim dalika qaum Jalut. Nah, pelaku penindasan itu dilakukan oleh Jalut dan bala tentarana. Jadi ada seseorang penguasa lah duka preman ya teh, duka memang penguasa yang sah. Ngaranna Ki Jalut ya. Jalut ngaranna teh. Jadi cenah moal aya nu bisa ngahalangan ka abdi, moal aya faktor penghalang kangge abdi sadaya pikeun nyingkahan kana jihad. Moal mungkin abdi ninggalkeun jihad. Da faktor pendukung kangge jihad terusir teh, dirampok teh, dibinasakeun teh dan banyak alasan nu sanesna. Nah, cenah kitu. Nya meureun Nabi Samuel teh ngadoa ka Allah gitu. Diluluskeun ka hoyongna eta Bani Israil. Falamma kutiba alaihimul qital. Samang-samangsa geus diwajibkeun ka maranehanana pikeun ngalaksanakeun perang. Naon nu kajadian? Tawallau tuh kan. Orang Israel mah kitu.
Ternyata nu tadi nangtang hayang perang teh pas waktuna perang mah kalah nyara rumput si karehed mah. Illa qalilan minhum, kecuali ngan saeutikan nu bener-bener miluan perang mah. Saha anu ngiringan perang teh? Alladzina abbarun nahar ma'atolut, gitu nya. Nyaeta jalmi-jalmi anu ngiring mentas hiji walungan sasarengan sareng Tolut. Jadi komandan perang atanapi raja nu diangkat nu di SK-an ku Nabi Samuel teh namina Tolut. Itunya. Tolut ngalawan Jalut. Itunya. Belut. Gelut si Tolut jeung si Jalut. Tah ternyata ari tos diangkat aya komandana mah da saalit nu ngariringna teh. Kunaon pangna saalit tangke kapayun aya. Nah atuh da bongan saha geuning ngangkatna kalah ka Tolut tuh da ge cenah ge. Ai kahayang maulah Tolut atuh jadi komandan teh. Nu jadi raja teh. Diprotes. Embung si ulah ku si Tolut cenah kahayang mah. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malikan. Kumaha deui da petunjuk ti Allah anu kudu mimpin Bani Israil ayeuna teh nyaeta Talut gitu. Da ieu mah pilihan Allah nu kudu jadi raja di dieu teh. Protes eta urang Bani Israil nya. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Teu pantes atuh ari Tolut jadi raja jadi komandan urang sarerea mah. Justru abdi Gusti cenah nu leuwih berhak jadi raja daripada tuh keur naon tadi menta pang-SK-keun pangmilihkeun nyuhunkeun petunjuk ka Allah. Ari aya pamilih ti Gusti Allah ditolak diasongkeun tah eta urang Israel bedegongna. Ada ieu lah nyaritakeun Israel teh keur nyaritakeun urang sarerea ieu teh kadang-kadang kalakuan urang-urang keneh gitu. Gusti mun aya mobil mah abi bakal anu dibere mobil beda deui eta teh. Naon bedana urang jeung Bani Israil. Kitu nya. Gusti abi teh cenah mun geus kawin nu bakal anu dibere we kalah ka ngarasulah eta teh. Mun boga duit mah abi teh bakal anu kalah kufur eta teh. Kitu nya. Kada eta teh kalakuan Yahudi Bani Israil kararitu tah. Loba pamenta ngabayang-bayang bakal leuwih alus ternyata ari diasongkeun mangahaja ku Allah. Geuning kalah ngabalieur gitu. Kalah ngalakukeun kamaksiatan, ngalakukeun hal anu teu diridoan. Tah eta ge kitu lah da pantes keneh abdi cenah jadi raja mah. Ari maneh atuh mun kitu mah geus maneh meureun kitu cek urang teh nya. Naon sabab napang nambung ku Tolut? Sabab Tolut mah laisa min sibtil mamlakati, ti ditu lain turunan raja Tolut mah. Wala nubuwah lain turunan nabi gitu. Jadi turunan bangsawan lain, turunan kiai lain si eta mah. Naon atuh ari Tolut profesina teh dabagon cenah. Ngan saukur tukang nyamak kulit binatang di manehna teh diala kitu aya kulit binatang teh nu ngagoler tuluy we disamaknya digosok nepi ka bersih nepi ka jadi ampar jadi baju tina kulit binatang teh eta profesina mah itunya sakitu-kituna cek riwayat nu sanes mah nya Tolut teh roian tukang ngangon domba tukang ngangon onta lah di ditu tukang ngangon. Jadi gengsi maknya si eta nu jadi raja, maknya si eta diangkat jadi panglima. Gitu, Bani Israil. Bahkan walam yu'ta sa'atan minal mali. Teu beunghar-beunghar acan pan ari Tolut mah. Ya. Dina Ibnu Katsir mah naon teh si Tolut teh cenah eta teh sebahagian daripada prajurit lah. Prajurit di Bani Israel samartabat jeung maranehanana. Gengsi lah intina mah. Geraku si eta dijieun komandan. Gitu. Teu boga harta-harta acan gajihna sabaraha si eta tina ladang ngangon, tina ladang nyamak kulit. Ya. Yastainu biha ala iqamatil mulki rek kumaha nyieun karajaanana si eta duit ge teu boga.
gitu nya. Wong desa lah. Itu namanya rek jadi raja tuh pantas gitu. Diwalar ku nabi, kumaha Nabi Samuel teh, innallaha astofahu, kumaha deui da Allah nu milih nage kitu. Alaikum geus milih Allah ka aranjeun kabeh yen talu teh dina jadi raja keur maraneh jadi komandan. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi, nya nama ari talu teh teu pati beunghar tapi sok tingali dina ilmuna jeung dina jisimna kitu nya. Dina awakna ilmuna pan kauninga a'lama Bani Israil, teu aya deui nu leuwih nandingan kapinteran sabani Israil itunya sa Israel kecuali Tolut nu IQ-na pangluhurna tina kapinteran. Tuluy tina jisimna nya tina awakna ajmalahum khuluq khalqon kitu nya. Terus khuluqon kade khalqon kitu nya. Upami khuluq mah akhlakna, etika, adabna, ari khalqon mah dedeg pangadegna. Jadi tina segi rupa ge pangkasepna atuh pantas we jadi raja ge. Itu saur Nabi Samuel teh. Jaba pinter, jaba berwibawa, kasep pantas we jadi raja ge. Jadi memang salah satu faktor yang menunjang karena pantasna jadi raja teh ya sing berilmu, sing pinter. Nu kadua sing berwibawa, sing pantas kasep lah jadi raja teh nya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dari Allah mah masihan kana kakawasan teh kanu dikehendaki ku anjeunna we. Ulah protes cenah geuna. Wa qala lahum nabiyyuhum. Kota can kadinya mah. Wallahu wasi'un alim. Allah dat anu jembar ku fadolna. Ulah sok pepes meer pedah raja miskin, Allah nu jembar gampang keur Allah mah keur ngabeungharkeun raja anjeun. Alimun jeung maha uninga Allah mah saha nu kira-kira ahli mingpin da kajenting jalma beunghar lain ahli pamarentah mah tong dipilih. Kajenting duitna loba ngabagi-bagi duit kitu ka masyarakat. Ari belegug mah dina jadi pamimpin tong dipilih peupeujeuh. Ya. Jadi kedah nu ahli kitu huwa ahlun lahu. Pamimpin mah kudu ahli keur mimpinna kitu nya. Ya, masih panjang kisahna ieu mah liri barat nuju nyarioskeun Bani Israil ngeunaan urusan bab sapi teh ya panjang ieu teh ayat nu kaduy ka ayat kasabaraha. Jadi urang simpulkeun heula ieu nu dua ayat hadirin sadayana ya. Jadi pernah kajantenan di zaman baheula pamenta ti urang Bani Israil karena merasa terdesak nyunyuhunkeun ka Nabi ketika dipaparinan ku Allah pamilihna kalah protes tidak sesuai dengan naon anu ti payun geus didugikeun gitu. Jika pelajaran kangge urang sadaya tong loba teuing pamenta lah bilih dina dikabulna urang kalah kangufuran bisi teu bisa syukuranana mending ibadah we sing leres kitu da Allah mah maha uninga ieu. Itu pangintenan lah intina makadinya tina dua ayat ya teras tadi ciri-ciri atanapi kriteria seperti apa sih yang pantas menjadi seorang pemimpin ya diantawisna kekayaan bukan hal yang utama tetapi di dia fil ilmi wal jismi dina ilmuna sareng dina dedeg pangadeg sing berwibawanya sing pinter bari jeung dedeg pangadegna sing sae diantawis kriteria pemimpin anu berwibawa seperti itu. Tapi geuning nu jadina lain nu kitu apanan wallahu yu'ti mulkahu may yasha kumaha Allah tungtungna tidak buktosna mangan urang milih mah milarian nu kitu cenah ge nya masalah jadina nu kumaha Allah we da Allah nu uli. Wa qala lahum nabiyyuhum wallahu